Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dulur sadayana kamari urang tos diajar ngalogat ti bismillah dugikeun ka ar-rahim. Kamari nembe di pasihan terang nembe belajar tentang kode sareng marje. Ayeuna urang lajengkeun kana logat. Naon logat? Arti atau terjemah bahasa Indonesia namanya. Urang ulangi heula saat tacan ngalanjutkeun kana alhamdulillah. Urang diajar deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyebat asmana Allah, sifatna Allah ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng iya Allah ka hamba-hambana di dunia sareng di akhirat. Kode atos marje atos iya Allah ayeuna logat. Logat teh arti kata per kata singkat we da faham. Kumaha supados urang ngartos kana logat, baca deui satos ngalogat sareng guru. Ismun teh nami. Tulis misalnya teh orang tak apal. Ismun teh nami jenengan, tulis di dia jenengan. Tuh. Kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah ar-Rahmani mapari nikmat. Mika asih asal nama. Mapari nikmat di dia tulis. Maparin nikmat agung gitu. Kumaha kadituna talar we nya. Matakna baca deui satos ngalogat teh mapar nikmat agung ieu Allah ka hamba-hambana di dunia sareng di akhirat. Ieu nikmat alit tong maparin tong ditulis. Da urang nu ngartos mah nikmat alit dan seterusnya. Tawasnya tak kode logat kema mau panjang jiga kieu jarang nu panjang jiga kieu dan kema muntos ngartos ar-Rahman teh naon tos eta kedah ditulis di logat muntos ka hartos mah misalnya tadi ismun teh tos ngartos ismun teh harus teh nami kalau nyebat nama Allah teu kedah ditulis di jenengan teu kedah ditulis nama tos we mana nu singkat tulis logatna gitu sok ayeuna orang alhamdulillahnya. Alhamdulillah ari sadaya puji tuh ari tah kode selanjutnya nomor 3 ari bahasa Indonesianya adapun. Alhamdulillah ari sadaya puji hamdu terpuji logat puji tuh gitu. Alhamdulillah ari sadaya puji eta kode baru eta garis heula terus tanda kutip suka disingkat cek biar tereh we. Kalau ari bulet setengah bulat giniin langsung ya. Ini eta bahasa Indonesianya itu. Alhamdulillah adapun segala puji itu lillahi, segala puji itu lillah. Kalau Indonesianya kalau Indonesia maaf, kalau Sundanya alhamdulillah ada segala puji eta lillahi. Lillahi teraskeun. Eta lillahi tetep ieu hamdu kagungan Allah tuh aya sabaraha tah. Tetep ieu hamdu tetep kodeuna naon tetep T we huruf T tetap ya tetap
tetep ieu hamdu tetep ieu hamdu tah cirina marje mah aya ieu atawa itu berarti dimarjekeun tah. Kita sekali lagi alhamdu ari sanes puji eta lillahi tetep huruf T di dia ieu hamdu nomor hiji mah atos kamari ka Allah nya. Ayeuna mah nomor 2 meh teu pabaliut safasal teh kode untuk marje nomor untuk marje mau ku huruf ulah sami sadayana meh teu pabaliut tetep ieu hamdu nomor 2 misalnya teh kagungan Allah kagungan naon tak kodena lam we huruf lam kagungan atau milik lam teh ya. Nanti saya tulis ulang sekali deh barengnya. Alhamdu ari sadaya puji eta lillahi tetep ieu hamdu nomor 2 ka dieu tetep ieu hamdu kagungan Allah Rabbil alamina anu atos anu kumaha kieu Rabbil alamina anu garis heula terus angka 2 Rabbil alamina anu ngurus sakabeh alam diulangi ini teh alhamdu diulangi 5 kali Rabbil alamin diulangi 5 kali alhamdulillahirabbil alamin diulangi 5 kali supaya katalarnya sakedik we sakedik ke masihkeun ka para santri. Orang lanjutkeun upami teu acan tiasa misalnya teh nya skip heula ayeuna pause heula sakit heula diajar ketos tiasa ajengkeun deui ulah waka dilanjutkan wabihi nasta'in upami alhamdulillah teu acan katalar kode berikut logat berikut marje kitunya teraskeun wabihi jeung tuh ka Allah hungkul ka ayeuna wau teh jeung tiap-tiap manggihan wau artina jeung 80% jeung wau teh tos we wabihi jeung ka Allah hungkul ka tah tuh ka garis heula seperti kap di dalam bahasa Arab suka ada gini kan kap terus kap ada seperti ini kan kana ya tah tapi emang dikaluhurkeun ieu garisna set kitu nya garis heula karek dikitukeun ka eta teh atawa kana nomor 7 nya ka atawa kana oke kali deui wabihi jeung ka Allah hungkul ka Allah ka mana Allah marjekeun kamu marjekeun karena tadi alhamdu betul ya wabihi jeung ka Allah hungkul mana Allah ka dieu entong nomor 2 lamun mareka 2 wabihi jeung kana alhamdu kana kitu lamun nomor 2 ayeuna Allah di dieu. Biasanya kalau para santri salafi marja Allah itu cukup dengan hamzah alif hamzah kalau Muhammad mim sok pabaliut kalau musonif mimnya kayak gini misalnya teh kalau Nabi Muhammad mimnya kayak terserah lah kode tapi kalau lantaran ini belajar marja aduh maaf goyang tapi kalau lantaran ini belajar marja dulu ya jangan dulu pakai kode ya kode marja nanti aja kalau sudah ahli wabihi jeung ka Allah ieu nomor 2 atas alhamdulillah ayeuna kode untuk Allah nomor 3 we atau rek marjana karena bismillah kemarin itu anu ieu Allah nomor hiji akurkeun nomor hiji hepek teu naon nomor hiji dewe da Allah nomor hiji silahkan soek kita buhun atuh da nomor hiji marjekeun nomor hiji ka dieu ya tuh wabihi jeung ka Allah nasta'inu nyuhungkeun tulung abdi sadaya nasta'inu nyuhungkeun tulung minta tolong kumaha ya nulisna pinuh minta tolong tulis di logat ya kode sudah marje sudah ya kode marje logat sekarang nasta'in sekali lagi wabihi jeung ka Allah hungkul
nasta'inu nyuhungkeun tulung abdi sadaya ti mana tina nun ini di sini nih pertama. Kalau kalian belajar tasrifan ini sulasi mazid pih ya warna ista'ana itu berarti warna salis. Bab berapa? Bab kahiji. Istaf'ala yastaf'ilu yastaf'ilan yastaf'iluna tastaf'ilan yastaf'ilna tastaf'ilani tastaf'iluna tastaf'ilina tastaf'ilani tastaf'ilna astaf'ilu nastaf'ilu nasta'inu berarti abdi sadaya mutakali ma'al goerkeun sedikit-sedikit we. Wabihi jeung ka Allah ku nasta'inu nyuhungkeun tulung abdi sadaya ala umuri dunia kana kumaha kana tadi ya juga kieu nya kana ya ka atau kana ala umuri dunia kana tuh kode deui kana pirang-pirang urusan dunia ya urusan umur teh Kang pan bieu teh pirang-pirang urusan. Oh huruf P jamak berarti pirang-pirang. Kalau benda P itu pirang-pirang. Kalau untuk orang para entong pirang-pirang seperti misalnya teh Nabiyun itu kan bukan pirang-pirang nabi tapi para nabi. P huruf P kode baru. Usah berapa kode tah. P itu pirang untuk jamak plural ya. Pirang-pirang. Blondi. Ala umuri dunia kana pirang-pirang urusan tuh macaananya ala umuri dunia kana pirang-pirang urusan dunia wadini jeung tadi wabihi jeung wadini jeung pirang-pirang urusan agama. Nah sekarang ketika diulangi lagi pirang-pirang urusannya ya henteu kieu tah wadini jeung agama henteu kitu tapi kan ngalogatna apik wadini jeung pirang-pirang urusan agama berarti diatafkeun namina teh diatafkeun ataf naon ataf dihubungkeun. Nah, jadi din dihubungkeun kana dunia ari dunia mudofna umur berarti din oge mudofna umur pirang-pirang urusan dunia jeung pirang-pirang urusan agama gitu. Kodena naon ain entos ain atap berarti dihubungkeun ka mana ka dieu teh kana dunia kana umur artinya dihubungkeun kana dunia kan ieu teh naon ieu teh wadini jeung eta diatafkeun ain ketika ieu huruf ain berarti sami we diulangi deui umur nanti ala umuri dunia kana pirang-pirang urusan dunia jeung kana pirang-pirang urusan agama gitu. Cukup ain ya cukup huruf ain berarti diatapkeun ka dieu pek diatapkeun ka di huruf ain oge teu naon nya teu pinuh teuing di dina we tulis agama tuh bilih teh apalin agamanya agama tulis mun dunia entos ieu dunia tulisanana oge ala umuri dunia kana pirang-pirang urusan dunia wadini ayeun tah wadini jeung ka dieu jeung pirang-pirang urusan agama. Silahkan diulangi 5 kali ya. Wabihi jeung ka Allah hungkul sampai sini. Cukup? Oh, sampai sini aja ya. Kita lanjutkan. Atau stop dulu. Sakit we heula. Insyaallah besok lagi. Semoga manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wa akhirah. Silahkan diulang-ulang sambil latihan. Nanti logat ini jangan dulu ditulis, latihan dulu. Kalau sudah hafal logatnya baru tulis sendiri nanti ya. Atau ditulis lagi pakai bahasa Arab di buku. Alhamdulillah tulis lagi alhamdulillah. Ya. Nanti latihan alhamdulillah ari kumaha ari teh nya oh nya gitu latihan aja sendiri terus eta lillahi tetep ieu hamdu tuh itu terus latihan kagungan Allah milik Allah naon kagungannya aduh hilap deui tingali deui kana kode rumus
terus gitu latihan sampai bisa sedikit-sedikit ya, karena ini buat pemula. Nanti kalau sudah ahli, insya Allah kalau beberapa halaman sudah ahli, saya perkirakan 1 minggu lah ya, insya Allah sudah ahli, kita lanjut ngalogat semi cepat ya. Nah, nanti kalau sudah ngalogat sisinya, insya Allah kita ngalajengkeun karena ngalogat tengahnya, insya Allah mugia aya kersat di Gusti Allah, gaya umur sing barokah sadayana. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.